Kang. Jangan gua abi tadi garis kartu dia paling nggak neker dia kernaon. Ker kurat korea doa kia geningan tuh kia kebontong mat yang sampo kahalodoan gitu ya. Di panas kieunya semua do. Oh, atuh enak. Ya Kang suganan lah. Ek nyelang heula Nyelang? Ka beneran atuh Bu, akang gerek nyebor ya teh. Cepet tuh itu teh samukeun, gancang gora-gora enak. Iya, kagaringan yo. Di mana? Tuh di ditu napa balongan, cokot ka ditu, gancang. Ka beneran yo. Aduh, aya batur yo. Aing boga dunungan teh. Aing terek nyelang duit maksud aing teh lain nyelang kieu. Ieu meureun selangna nya. Aing mah coba potong kumanya mungkin anak. Dunungan aing mari selang. Ieu menein dunungan. Kita boga dunungan teh. Pacak. Ini cak. Udah balik aing. Antep saya serang. Mang, aya nama amang katingalan teh asa bekilin tuh wae mang. Nya atuh, lamun amang ayeuna katingalina loba duit, berarti aduh bakal nyenyem ka amang. Moal atuh mang, bari lagi moal matak diberi ku amang mah. Korek Mang keur naon mang? Biasa we dulu tuh keur ngelapan motor. Oh. Mang, sugan memang aya duit tiis mang. Tah amang mah taradungna duit na kulkas tuh atuh. Ih lain duit na kulkas mang duit tiis. Duh, ari duit tiis mah duit tuh didungna da kulkas. Naik balik balik. Aing mah apa orang teh ek nyem duit. Apa duit na kulkas. Sama. Mang keur naon mang? Duh. Iya pugu keur ningalian bantu. Duh, Kunaon? duh gua retak tuh tingali tuh. Tuh diganti ya teh duh. Ganti kunaon mang? Nyakuban atuh menyaku tahu. Aya wae. Nah ganti atuh mang. Kugu bingung duh can aya duitna keur meulina. Oh. Engke deui atuh mang. Ganti ban mah. Teu kugu aing terek ieu sugan Pak Haji bogaeun Pak Haji bogaeun ban, asa teu bogaeun mang Pak Haji mah. Lain. Sugan bogaeun duit rek nginyeun ayeun ban. Jangan ganti ban. Heeh. Sugan maneh dul ningali tadi Pak Haji nyekel duit. Orang mah bieunya ngalewat ka imah Pak Haji. Pak Haji teh teu keur nyekelan duit mah. Keur nyekelan suku, keur aya diurut tu Pak Haji. Terus Eta ban ek diganti ke suku mah. aing kudu ngobrol jeung naon ieu? Di mana sugan geus cager bari teu ancot teh jeung anggar semplak teh. Ya. Maksud aing teh pinjam duit. Kalau duit tanya kalau duit tah. Kalau suku ieu sama. Mang, erek ka mana mang? Biasa lerek touring dulu. Touring ka mana? Eta lah ka Garut tuh deket we ka Pandayan amang mah. Oh, ayo balik teh ira mang. Besok sore kan balik duh. Poe da. Isuk sore. Magribna urang ngopi yeuh mang. Ih, pas magrib mah rek ngadengekeun ceramah. Ceramah di masjid mang. Ceramah pamajikan di imam. Si amang masih kena dicarekan ke pamajikan mah. Ulah ek masakeun touring mang. Wih, ke mana Gus? Ngegaya gitu Biasa wa ngemping wa. Ngemping ke mana? Caket kaki Gunung Galunggung. Bang nanyakeun lah Gus. Eta nomor sapatuna kaki Gunung Galunggung sabaraha? Oh nyake lah orang tanyakeun bari ayeuna camping. Ini agul teuing. Ai, ka babatur. Kunaon tuh mang ku hulutus wae? Heeh.
aing mah aya kurudat gradu dieu panggih jeung babaturan di jalan. Terus naon? Heeh, meni agu karaken 3 kali ka haji, meni dibeja-beja. Terus Heeh atuh, pamanggen nyeneng apa ieu ka haji? Aya sapoe 5 kali mah teu agu. si Amang minang poan. Tuh nya, asa kaingetan Amang ayeuna. Ingetan naon, Man? Ayeuna kan Amang rek ka haji. Naon ka haji? Biasa we ngonten. Apa ieu aduh Amang mah poe gen ngonten jeung haji. Aduh, engke bisa aya babaturan ka dieu nya. Ya. Bejakeun nya. Ya. Ka mana Mang Uje misalkeun nanyakeun. Bejakeun keur ka haji. Kayak adol lebih jakeun. Heeh. Nah apaleun babaturan teh yen urang teh keur ka haji. Ade moho. Si Amang. Cemplak si Amang. Duh, tas di mana Tah, terus di pasar, Mang. Terus belanja hadiah jeung Agustusan. Meuli naon? Belanja jam, Mang. Oh, nempo. Jing. Halus kitu jamna euy. Jing. Casio deui euy. Jing, ieu naon? Oh, Rolex anus kieu. Adul teh bingung si Amang. Bingung kunaon duh? Ongko ngaranna teh jam tangannya. Adul teh meuli. Nah, diberena teh jamna hungkul teh jeung tanganna grama. Nya heueuh atuh duh. Moal nya ayeuna tanganna dibikeun. Namun mungkin atuh duh. Eta mah ngaranna hungkul jam tangan teh. Ya pasti dipake nama dina tangan. Mah mungkin jeung leungeunna atuh. Cuk urang mah ganti we Mang atuh. Arana ulah jam tangan. Jam we kitu. Da pasti arapaeun ieu dipakena leungeun. Teuing lah anjing ngobrolnya maneh mah lieur semplak tah si Ras. Lamun balik